warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Nauras Tiara Rasadia di kelas 10 MOB. Abdi bade ngajukeun sajak anu judulna Pamayang. Bulan imut ngangkeung di langit, budak ulin di buruan, angin darat muru ka laut. Pamayang nyalendang porang, parahu leutik laju nyiut. Nganter usaha di sagara, warna perakna beungeut ombak. Beteung lauk ting borelak, nu jadi harepan, nu pikeun kahirupan. Laut lega paparin pangeran. Sakitu sajak anu tiasa abdi pidangkeun. Hatur nuhun anu tos nonton. Tong hilap di like sareng di subscribe guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.